Para mitra Dumadaraman, alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangduat di para wargi. Tiasa mancen tugas dina dongeng anu engga, tapi dongeng anu judulna Randa Bengsrat karangan Kiliksa. Dikaraos ayeuna nincak bagian ke-21 para wargi. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Aya paribasa para mitra sadaya nyaeta cenah paribasana kieu ye para mitra heureut deuleu pondok lengka cenah si eta mah heureut deuleu pondok lengka. Janten maksud sareng tujuan ngagambarkeun kurang wawasan, kurang pemandangan cenah heureut deuleu pondok lengka para mitra. Si eta mah cepet pikiran. Kurang wawasan, kurang naon teh pemandanganana dina sagala rupi-rupina nya. Aya paribasa heureut deuleu pondok lengka. Aduh abdi mah cenah rumaos heureut deuleu pondok lengka hapunten. Atuh kumargi nya kitu teh aceun kitu nya para wargi biasana sok ngadap-hadapkeun anjeun para mitra kitu nya nyarios kitu teh. Sok naon teh ngadapkeun maneh. Janten para wargi ngaraos naon teh seueur kalepatan gitu para wargi. Aya paribasa heureut deuleu pondok lengka. Mangga dongeng Randa Bengsrat karangan Kiliksa dina bagian ke-21 urang lajengkeun Wilujeng Ngadangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat ayeuna nincak bagian ka-21. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Randa Bengsrat ieu dongeng karangan Kiliksa dina bagian ka-21. Para mitra kaum dangu, Mang Seno teu ngartieun buru-buru manehna nuturkeun gagancangan. Barang serog katepas Mang Seno ngalenyap nempo Bi Urmi rek neungeul Sirasari ku halu. Teu sadar seak Mang Seno nyamber halu. Dijewang sakaligus kelobong dialungkeun kaburuan. Atuh Bi Urmi beuki ambekeun disangkana Mang Seno teh mihak ka nu ngora. Tuh beuki kaciri sia, beuki katara sia teh berat keneh ka nu ngora kasih dayang batan ka aing. Serahkeun aing si Seno, serahkeun. Bi Urmi ongeng-ongengan bari nunjuk kana irung Mang Seno. Jombe sia Urmi ngerakeun bela lampahan teh. Mang Seno ngajewang Bi Urmi tuluy dihompet sarta sungutna dibekem. Harita teh para mitra tuluy sina diuk hareupeun sari, ari sari colohok bari ngaleper tina awahing ku leuwas. Bi Urmi adu glajer, hayang lesot suku kekejet teterjelan para mitra. Hayang nyarekan deui ka salakina tapi Mang Seno leuwih kuat tanagana atuh lila-lila mah Bi Urmi teh ngaleh-leh capeun. Urmi, unaon sia maneh teh kasurupan atawa kumaha? Beteu pupugu ngado nyarekan kanu teu gablek dosa. Duraka sia, ceuk Mang Seno bari kakerot. Deuleu sia ku maneh Seno, saha nu diuk hareupeun maneh deuleu? Ceuk Bi Urmi bari ngahegak beungeutna geuneuh. Naon hubungan ieu jeung awewe jeung kami? Tong nanyakeun, neke kami nanyakeun ka maneh. Aya hubungan naon sia jeung maneh sia jeung si dayang ieu? Sari ngalenyap. Manehna disebut dayang ku Bi Urmi bari jeung teu ngarti kana alang ujurna ujug-ujug rame pasea. Kami mah teu wawuh da tepung ge ka karayeuna. Kunaon ari bani teu pupugu ngadon ngajak perang ka kami. Heeh, da maneh mah meunih rese rek ngajawab. Saha eta teh atuh? Geus nanyakeun maneh atuh. Dasar nu burungna atuh teu ditanyakeun ka jinisna. Jeung nae bet ngajak ribut teh heula heug ngomong nu bener. Da maneh teh geus kolot atawa bebeja ka kami nu bener. Aya semah kitu. Mang Seno kakerot bakat ku ambek jaba era ku semah. Pek tanyakeun ku maneh, pek naon teh awewe ka sabelan teh? Nyai punten Mang teh bade tumaros hidup teh saha anu bade naon pangna naroskeun ngaran Mang. Mang Seno nanya kasari leuleuy jeung sopan. Duh Bapak Ibu hapunten nu kasuhun da geuning ku dongkapna abdi ka dieu. Bet janten runtag mana hapunten sekali deui hapunten. Ceuk Nyi Sari perasaan can teteg greuwas ngadengen upasea teu pupugu siga nu teu harideng. Teu naon dang geus mangga ayeuna mah geura balaka. Na bade aya pikeun saeun naon saha teh nyai teh ti mana kawit? Abdi teh nu katelah mapun sari kawit mati lemur campaka. Nu hajak ka dieu bade nepangan bapa rawuh ibu dupi nu janten maksad utami. Bade meluruh Kang Karmin haleres bumina teh di dieu. Karmin
Mang Seno colohok manehna kakara inget deui. Yen ka anakna nu geus 2 bulan leuwih init ka kota sarta can aya bejana. Laras pisan perjogina manaroskeun Kang Karmin abdi teh. Ke. Na kumaha maksana atuh ieu teh? Mang Seno nanya deui. Heuh rek naon atuh ieu teh sapabeuli teuing aing mah. Diurmi rada leuleuy. Hatena jadi era ku semah rumah saatah sasar. Punten abdi bade wakca balaka wae margi abdi teh. Tos lami aya maksad ka dieu kenging nanging salamina diemut dibulak-balik dibilih teu ilahar upami istri nganjang ka pameget. Nanging dalah di kumaha dabongan Kang Karmin teu aya bae nya kapaksa abdi teh kumawantun ngadeuheus ka bapa rawuh ka ibu. Maluruh Kang Karmin. Nya ka harti terus kumaha maksudnya ieu teh? Mang Seno beuki panasaran neuteub seukeut ka Sari. Abdi mah bade wakca balaka ka bapa nanging naha moal janten matakna bendu gali. Atapi moal matak jaheut kana mana? Nyi Sari tumanya heula da sieun matak naon-naon. Nya ulah asa-asa, prakeun da nyarita sabalakana. Ulah aya nu disumput salindungkeun lantaran lamun teu wani belak-belakan bakal ngadatangkeun sangka anu teu puguh. Buktina bieu ku Nyai geus kasaksi apan bibina mah nyangka teu bener ka Mang. Tak lantaran kitu prak geura carita sing jendre. Mangga atuh ari tu mah kieu bapa oge ibu. Abdi teh pun cari putra Pak Ading sareng Mas Sarmah kawi teu lembur Campaka. Abdi kantos kasumpingan ku hiji pameget nuju dengan Karmin. Ngangkeun urang dieu, abdi tos pakait ati patali janji tos buleud hate jeung paniatan yen bade ngahiji sapapait sama manis, sabagja sacilaka. Nanging duwi kadanget ieu, Kang Karmin teu aya sumping, estu pleng kuraleng taya beja-bejana acan. Pleng les jiga nu dilegleg bumi. Ari abdi tos kedah janji ka diri moal boga salaki upami sanes ka Kang Karmin. Tibatan nikah kanu sanes langkung sae paeh jadi siit. Tah kulantaran kitu abdi teh tarekah sabisa-bisa maluruh nu jenengan Karmin. Nu akhirna dongkap ka payuneun bapa sareng ibu kitu maksad nu saleresna mah. Sajongjongan Mamang Seno jeung Bi Urmi silih pelong. Reuwas pacampur jeung Wati Rekasari sakitu ikhlas nangebrehkeun eusi hate lila-lila pok Nyi Sari nyarita. Janten maksad abdi teh bade tumarosna leres Kang Karmin teh tuang putra upami leresna di mana ayeuna. Abdi teh terang-terangan we hoyong tepa. Hutan teh kitu niatnya isanya na kaharti pisan atuh ai kitu carana mah. Mang Seno unggut-unggutan terus ngareret ka Bi Urmi. Nu masih kene ngahulang. Pok Mang Seno ngomong, "Tah Urmi nu matak ari jadi jalma ulah sok getah sareupateun. Ulah atah sasar, ulah babari timuru kieu tah balukarna. Pikeun nangtukeun hiji pasualan kudu ditaliti heula kalayan apik. Ulah jorok jeung gagabah eta teh matak cilaka. Rumasa kuring nu salah hampura we Kang Seno." Nya dihampura ku kami oge ngan omat ulah sakali-kali deui kalakuan cara bieu teh. Ulah dilampahkeun deui. Bisi maneh aya nu nampiling tah ayeuna cik bantuan mikir kumaha mutuskeun si Nyai ieu. Mikirkeun kumaha maksud teh? Bi Urmi siga malaweung. Beuna teu kadenge katerangan ti si Nyai bieu. Ya kadenge ku ceurik kuring ngan teu asup kana pikiran kudu kumaha urang teh atuh jadina. Dasar keur malaweung sok teh aya bener tara bener diajak badami teh. Ya Urmi si Nyai teh geus balaka terus terang manehna nyusul-nyusul anak urang nu ngaran si Karmin. Sarta si Karmin sorangan bareto geus kungsi nyarita tina perkara ieu. Tah ayeuna rek kumaha maneh? Sirah kuring mah berat lah lieur jeung bingung pek wae putuskeun ku Kang Seno kuring mah moal pipilueun. Nya kajeun hari kitu mah pek atuh Bandungan. Mang Seno madep deui ka Nyi Sari memeh ngamimitian nyarita ngadehem heula. Nyai, leres pisan ai Karmin teh anak Mang. Ngan hanyakal ayeuna mah teu aya di dieu, sanyana Mang geus sono hayang geura tepung jeung nu jadi anak tah kitu Nyai. Oh nuhun atuh ari leres mah tuang putra abdi teh regreg. Margi abdi teu lepat alamat tenging ka mana tuh Kang Karmin teh. Sanos ka mana bae oge ku abdi bade disusul. Nyi Sari bangun handeueul sabab Karmin teu kapanggih. Kieu Nyai, Karmin teh geus lami lunta ka kota, ari nu ditujuna ka kota Bandung. Mang mah teu terang nah di mana di Bandungna jeung deui Mang teu terang nah kumaha nasibna ayeuna. Ari sabab Mang geus lila ngarep-ngarep tapi leuweung daya beja-bejana acan. Hanyakal atunya. Nyi Sari ngahuleng hatena karasa nyeredet. Nya Nyai hanyakal beteu kasampak. Da cacakan mun aya mah Mang ge moal ngahalangan kana niat nu ngarora ceuk Mang Seno. Ayeuna bet bangun nu nyaaheuna keur ka Sari. Ari sabab kahiji nempo dedeg sampe rupa hade.
Kadua nempo sikap anu sopan jeung sonagar, jujur jeung boga jiwa satria. Mang Seno resepeun pisan ka jalma model kitu. Bapak abdi ngaturkeun nuhun, abdi regreg. Margi tos mendak wartos nu jelas yen Kang Karmin angkat ka Bandung. Ku kituna abdi mah saja amit bade wangsul we. Ka lembur atuh salajengna unjuk uninga yen abdi teh bade nyusul ka Bandung. Saja milari Kang Karmin manawi kapena. Cek Nyi Sari teu euleum-euleum atuh puguh Mang Seno meni ngarenya. Nah betul luasan teuing kitu Nyai. Ulah getah sarupateun mendingi antosan heula sakedap susuganan pun anak tere datang. Ari sabab kota Bandung teh lain kota leutik, lega jeung susahnya lusurna. Sabab pun anak teh teu puguh dumukna. Lamun Nyai keukeuh peuteukeuh kumaha ke jadina sok sieun kadungsang-dungsang we di Bandung. Cek Mang Seno. Deungidinan melang kasari asa ngawang lebarkeun. Nya Nyai ulah luluasan kitu bari ge melang. Biur mingah las hatena ngadenge kitu mah. Nanging upami teu dipilari can kantenan mulihna. Abdi teh saleresna matos teu betah di lembur margi seueur katugenna. Seueur ka nyeri batin nu taya lanongna. Apaan aya Ibu Rama? Pun yang sareng pun bapak dina leresan ieu mah teu tiasa ngabelaan ukur tiasa ngalelemu hate sakadar ngupaha. Ke. Nah aya naon di lembur teh Nyai? Mang Seno heran. Saleresna teh abdi nuju sedih ati. Susah nu taya hinggana margi janten bukur catur urang lemur. Janten buah carita balarea sasat geus jadi sabibir hiji. Abdi tos paranas daun ceuli, geus heurina kuri rumingkang. Dunya asa heureut jeung tarahal, asa teu gaduh. Keur paku kumaha pokona mah sedihna langsa tungara beakar. Ke can ngarti Mang teh. Nah kunaon make kitu datang tuna ge? Sok aya sabab sati heula atuh. Nyai nabat jadi kitu ieu teh, biur mi moloho. Saleresna abdi teh tos rarandaan da kantos gaduh salaki. Tapi ku abdi teu dilayanan da daek sota dipaksa ku kolot. Akhirna abdi pista nu salajengna mundut diragragan talak 3. Rupanya baya salaki abdi bendu anjeunna langsung notog abdi ku talak 3. Ngulikeun kalebena tah ti harita abdi jadi sabibir hiji. Pada ngupat pada ngomongkeun ku batur salembur. Bujang-bujang nu tadina teu dalit sanaos sobat medok kitu teu kade. Henteu muhun sobat medok ge tuh tetep we ngaromongkeun. Payuneun mah jiga nu nya biasa nanging tukangeun sadayana ngupat bari ngajebian. Magarkeun bodo ka totoloyo sangsara dihaja. Tai ka beheung-beheung bodo alah batan teu berat we ngedalkeun anak abdi teh bapa. Pokona mah sadayana ngajejeleh ka abdi taya nu mangmeunangkeun. Malah pun bapa sareng pun biang ge unggal dinten sindir sampir we. Peda abdi teu hade jeung salaki tah ieu nu janten sababna mapa. Cek Sari teu euleum-euleum ngabejakeun pangalaman. Jadi Nyai teh geus jadi rana nya. Cek Mang Seno oloho. Meni hejo ngadenge rana mah. Biur mi muncereng. Lain hejo-hejo atuh. Dengekeun lalakona, apaan mata kuatir teh teh. Kira ku kumaneh teu karasa kumaha nyerina mun dipaksa kawin ku kolot. Tah eta nu dipikiran ku kami mah jeung deui Nyai teh rada bengsrat kasebutna. Sabab teu hade keukeuh satia ka anak urang. Tak kitu Urmi lain ka mana wae sia teh ngomong teh. Heueuh ayeuna kumaha atuh? Nya teuing kami ge. Mang Seno garo-garo teu ateul. Kade ulah gagabah kudu dipikiran heula sing bener. Ayeuna mah kieu we atuh Nyai nya perkara niat Nyai ku Mang diperhatikeun pisan. Ngan ari urusan jeung Karmin mah Mang moal bisa pipilueun da eta mah kudu langsung jeung jinisna. Da kulantaran kitu ayeuna mah muga sing sabar we susuganan Karmin tereh bali. Da mangge geus hayang geura tepung, da kitu ayeuna mah nya. Cek Mang Seno mutuskeun sangkan urusan eta tereh beres. Nyi Sari satujueun da kumanehna ge kaharti yen perkara eta teh kudu langsung ka jinisna. Leres pisan bapa ku abdi ge katampi. Mangga ayeuna mah bade wangsul heula nanging abdi titip saur ka Kang Karmin. Pamitos sumping mugi sing emut ka abdi sarta diantos pisan. Kumang rek dibejakeun. Sanggeus meunang putusan kitu mah Sari langsung amitan. Leos init bari jeung rada hanyelu lantaran teu bisa tepung jeung Karmin. Ngan bae ayeuna mah aya harepan da geus bisa cacarita jeung kolotna teu mata koncewang teuing cara ti heula. Kang Karmina di mana atuh akang teh? Cacakan munyaho tempatna mah ayeuna gerek disusul. Tapi muga-muga we sing tereh datang ulah kamalinaan teuing. Cek Nyi Sari ngomong sorangan bari leumpang. Dina kongkolak matana teu weleh kumalangkang rupa Karmin meuni teu beunang dipapalerkeun. Barang serog ka pengkolan jalan Cibiuk Sari ngarandeg lantaran jalan teh aya nu begatan.
lupa muda narulak cangkeng pating serengeh pikang ewaeun. Sorot panon bangung galak teu beda ti ucing neureubeurit, nempos sari teh hayang ngarontok. Ieu geuning rana bengsra teh bagian nyai lah. Yeuh. Hadieu nyai, cek nu pangjangkungna bari maju salengkah panon muraleng ka sari. Puguh Nyi Sari meuni ngajenghok lantaran kaayaan dirina sasat ka teguh ku si Jajaka netelakeun yen eta Jajaka geus ngulincer ti samemehna neangan Sari. Rek naon Andika anjing ka hari itu kami rek liwat. Sari teuneng ludeung teu gedag bulu salamar. Heh, galak euy nu denok. Buki geulis we ngambekna ge deuh ieu nu lenyang. Eta soca meuni cureulek bitu. Herang lir mutiara, bawa geulis. Kadieu ya akang geus sing deukeut. Akang geus hono ye, cek Ajum. Kitu katelahna eta Jajaka nempos Sari nu buncelik ngambek teh kalahka disebut cureuleuh. Ningali kaayaan kitu para mitra sadaya, Sari buru-buru mengkol kana kamalir, rek nuluykeun lampahna. Tapi ngan sajorelat Ajum ngahalangan bari cakakak seuri teu elati nulak cangkeng siga rahwana. Hehehe. Bade ka mana geulis ulah rusuh teuing lah. Kungkang moal dikukumaha. Yeuh, milu jeung Kang. Urang senang-senang urang ngaleut madu katresnan. Munggah enah lir di sorga. Ayo gelis ka dieu. Sono akang ieu. Lenggakan siga nu mabok para mitra baturna pating serengeh tapi teu pipilueun ngaganggu taksiran mah anak buahna Ajum. Ari Sari teu nemalan manehna babalicetan hayang bebas. Hatena mimiti seber sieun kumaha onam. Ku sieun-sieunna gep pepeuteyan dicekel ku Ajum atuh meuni ngalenyap reuwas. Lesotkeun sia bangsat. Lesotkeun sia. Sari teh terejelan hayang lesot. Tapi nu nyekel pageuh meuni ngonci. Muni mung dicekel nya teh lah. Udah sok nampik pangasih geulis lah. Batur mah yang dicekel ku engkang teh. Saha atuh nu teu hayang dicekel ku engkang. Alah, engkang teh atuh. Najis ya. Ingka teu suka teh mah teu sudi abrig-abrigan bari oge. Nya cicing atuh tong abrig-abrigan. Sari teu ngomong deui. Manehna ngageuweungkeun leungeunna tapi nu nyekel tetep pageuh tungtungna Sari teh bea kasabaran. Gep leungeun Ajum digegel satarikna ngocak atuh nyeriut. Aduh. Naon nyai kaos monyet we ngegel. Ajum beuki nafsu. Di antara parah karawak Sari dicekel ku dua leungeun ditangkep ti papareket. Puguh Sari menita terjelan hayang leupas jejeritan menta tulung tapi ku Ajum teu dipalire. Beres Jum lah. Ya urang bawa ka saung haji ya. Main manggihan ieu cek baturna bari lehek. Panon meletet nempos Sari nu memang pikabitaeun. Ayo tuturkeun dewek. Ajum maksa mawa Sari nu teu terjelan babadu bari cacakar. Keur kitu ti kajauhan aya nu lulumpatan hiji Jajaka mawa arit jeung karinjang. Wadah jukut serog ka hareupeun Ajum ret ka Sari bari ngahega. Nanaon deui lesotkeun euy cek eta Jajaka. Tapi panon mah tetep neuteup ka Sari siga nu geus wawu. Puguh si Ajum meuni kekerot cirining ambek aya nu ngahalangan teh reg eureun. Rek naon sia kunyuk hayang modar sia cek Ajum. Teu hayang dewek modar tapi rek nulungan Nyi Mojang ye. Jeritan minta tulung, hayo lepaskeun euy. Ulah kitu cek eta Jajaka. Nu tayalian Iwati Harli sobatna Karmin teh. Hayang disebut pahlawan sia teh. Eueuh zaman awi mah sia eueuh pahlawan heuleu. Eueuh 70 atuh ngagugu kana kadewek mah dikadek sia ku arit beheungna ye rasakeun. Harli ngayunkeun arit. Maksudna rek nyingsieunan sangkan Ajum ngalesotkeun Sari. Tapi teu disangka balad Ajum meuni bareng. Pereupna para mitra pating hariuk ngahancam punuk jeung carehan. Iu keduk sehat kebet Harli pada ngahujanan ku paneungeul. Puguh meuni kokoloyongan bari ngahargung. Ngan alusna arit teu lesot atuh seak-seak arit dibuat babit teu puguh sasaranana. Padu gerak pikeun ngabubarkeun nu ngarepuk. Jeleng-jeleng balad Ajum harita keneh. Laluncatan bari taki-taki. Panon awas yeun kabeunangan ku arit. Maju deui sia mun ngangsrug tarok sia ku aing ku arit. Harli ngahega. Bari taki-taki puhut ceulik karasa keneh nyanyautan. Montong diantep euy. Montong podaran sekalian tuman. Ajum marentah seak saurang narajang tapi sakilat dipapag ku sabetan arit. Palabah baju beuteungna katuri. Burial getih bijil sigana bae kulit beuteung ge katoel saeutik. Puguh meuni ngoleh nyai musuh Harli mundur bari jeung pias. Setan maju euy Hadri. Ajum molotot ka Hadri nu kalah ka ngahuleng. Kasima ku sabetan arit sabot kitu Harli nubruk bari nyabetkeun arit. Rek nigas beheung musuh. Balicat dereg-deg musuh nalumpat kudawat kana areuy boled para mitra. Gablug labuh kana galeng. Olejat hudang tuluy ngabecir teu nolih ka Ajum nu oloho. Dasar bodas buntut baduul si hayam lisung
digebrag sakitu mending ngabecir baduel teh. Cek Ajum gegelendeng ka baturna nu kabur. Manehna teh sadar arit Harli geus antel kana walikatna, pok Harli nyarita. Sotkeun mojang sia lamun teu diarit bakal mebes sia kana walikat sia, kitu cek Harli. Bari kakerot nahan amarah, puguh we Ajum mending ngarempod bakat ku sieun, kapaksa sari dilesotkeun. Da teu wani ari ngalawan nu mawa pakarang. Yo tuturkeun we urang ka kantor polisi sia, cek Harli bari ngancam Ajum ku Arit. Saha si anjeun make milu campur ka urusan dewek. Tong ngomong sabi awewe geus jelas dikaniaya ku sia. Sekanyahoan sia teh jahat. Yuk ke kantor polisi. Dewek ke kantor polisi tapi ampikeun heula Harit. Moal. Ulah nyalahkeun dewek samun cilaka. Moal dewek geus boga perhitungan. Ajum kekerot. Manehna ngahulang sakedeung neangan akal pikeun ngabebaskeun diri tina ancaman Harli. Sanggeus kapikir gilek Ajum malikeun awakna bari sakilat nampiling kana pipi Harli. Yuk cebet keuna pisan meninengel. Puguh Harli gugup manehna sakilat nyabetkeun Arit. Hiu sret tungtung Arit nu seukeut nyabet pepeuteyan Ajum. Cer getih biji lemasihan baju jeung leungeun. Ajum ngahulang leungeun asa singsireumeuan. Dong hirup ka dewek sia mun teu sia sapat deuleu. Harli taki-taki rek narajang deui, tapi Ajum teu ngalawan. Manehna ngajanteng bari mureleng ka Harli. Ayo leumpang sia. Ajum teu nemalan balicet berengbeng lumpat ti babaranting. Tenolih kana tatu blug labuh korejat hudang deui lumpat ti gogo lenceng sieun disabat ku Arit Harli. Harli gogorowokan para mitra bari nunjuk ka Ajum. Nyebut bangsat-bangsat kitu sorana tari. Jalma-jalma nu ngadengieun pating raringeun malah aya nu terus lumpat ngudag Ajum nu kabur. Tekung silila kadenge nu pating garero nyebut bangsat akhirna Ajum dikepung nepi ka beunangna sarta disetorkeun ka nu wajib. Kocapkeun para mitra sari sajongjongan mangahulang teu nyaho kana naon-naon. Naon kudu dipilampah, sadar-sadar sanggeus ditanya deui ku Harli, nu masih keneh manehna ngajingjing Arit. Harita Harli tuluy nyarita para mitra. Akang teh asa wawuh kana rupa jeung dedegan teh na teu salah tetempoan akang kitu. Harli neuteub ka Sari, manehna inget ka pangalaman ti heula basa lalajo ka Campaka teh. Abdi mah teu kenal ka akang nasaha teh atunya. Oge teu hilap ngahaturkeun nuhun kana pitulungna abdi teh asa kautangan budi. Biasa sama nyai sakuluna mah pabada jalma silih tulungan. Kudu rek jadi emutelna ayeuna mah akang bade naros nyai teh nu jenengan Sari teh kitu. Abdi bet uninga ka abdi leres pisan abdi pun Sari di Campakanya. Harli hayang jentre. Teu lepat di Campaka, Sari heran. Sabab ka manehna geus loba nu nyahoeun sedengkeun manehna teu wawuh ka Ajum jeung ka Harli oge. Ulah kaget nyai akang teh pun Harli sobat medok Karmin. Kang Karmin? Nu leres Kang Harli? Sari curing hak manehna atoh ngadenge ngaran Karmin disebut-sebut. Nya Karmin putra Mangseno teh. Apaan eta teh sobat akang eta teh? Kungsi babarengan lalajo ka Campaka basa Karmin mimiti tepung jeung nyai ge malah mah basa Karmin ngincer nyai akang nyaho pisan. Oh, kitu kan? Sari samar pola era pacampur jeung atoh. Kupi nyai mulih ti mana atuh? Kumaha mimitina bet direjengan ku si Durjana teh teh. Nah eta teh lalaki-lalaki bajingan teh teh. Kang Harli abdi teh wangsul ti bumi Mangseno nu maksad bade maluruh Kang Karmin. Nanging teu kapendak adi di dieu bet dihalangan ku lalaki garjuul kitu tah. Abdi dipaksa bade dibarawa ka saung cenah. Untung aya Kang Karmin nu kersa ngabelaan ka abdi. Nuhun Kang, nuhun pisan. Sari geus teu asa-asa deui. Ka Harli asa geus wawuh lila dumeh ngakukeun sobat Karmin. Nya sabangsun akang ge bunga geus bisa nulungan tapi saha atuh maranehna teh? Duka abdi ge teu wawuh tapi maranehna mah wawuh ka abdi. Oh, jadi kitu nya. Nah saha cenah nya? Harli neuteub ka beulah kidul urut ngaliwat Ajum jeung baturna. Kang Harli? Aya naon nya Sari? Kang Karmin teh ka mana nu saenyana abdi wartosan? Ka Bandung, Karmin teh milarian padamelan. Di mana di dituna ku abdi bade disusul? Wartosan mah di Jalan Patra Komala tapi duka di mana pernah nama. Da akang sorangan ge can apal ka Bandung teh. Karek apal eta we Cicaheum kosami alun-alun we. Nu sajena mah lebeng akang teh. Patra Komala. Rek disusul ku abdi sugan kapanggih. Lalu duasan teuing nyai Bandung teh lain kota leutik. Kumaha mun nyasab, kumaha mun teu bisa balik. Apa namahan cilaka? Sawios da bongan pi cilakaeun mah di dieu ge seueur. Buktosna jalma-jalma teu acan wawuh jeung abdi, ku abdi bet ka abdi apaleun. Malah majiga nu geus lila nutur-nutur ka abdi. Ceuk Nyi Sari manehna jadi hariwang sieun aya deui kajadian cara tadi. Nah teu naon ari kitu mah tapi omat sing waspada ulah getah sarupateun. Mun parang tepung jeung Karmin salam kitu ti akangnya. Nuhun Kang Karli permios Kang Karli bade wangsul heula.
Sari amitan bari teu pohongan nuhunkeun. Nya mangga atuh kade sing hati-hati di jalannya loba nu baragajul. Sari imut leos init ninggalkeun Harli. Hatena jadi tagiwur sabab kejadian tadi bener-bener mata kreuwas. Cacakan mun teu ditulungan mah ku Harli duka kumaha nasib Sari teh. Teu kacatur di jalanna kocapkeun geus tepi we harita teh Sari unggah ka imah. Awak lung sebakat ku capek beungeut beureum balas ka poe ari buu kararusut. Bisar mah jeung Mang Ading heraneun lantaran nempo anakna bangun ripuh. Sabab katara jiga teunangan pisan. Atuh gancang tumanya da puguh kolot ka loba kamelang. Sari maneh teh tas di mana nu sanyana? Nah eta awak meuni kalotor kitu, Mang Ading mencerong ka anakna. Nya Sari tas di mana nu sabenerna atuh teh? Bisar mah nimrung. Teh atuh capek keneh kuring teh mah oge bapa. Sari baeud bus ka kamarna. Teu kungsi lila geus bijil deui pakean geus ganti leos ka pawon. Regot-regot nginum saseubeuna geus kitu kakara nepungan kolotna. Tas di mana maneh teh Sari? Bapana nanya. Terus terang Pak, kuring teh tas nyusul Kang Karmin. Tapi hanya ka teu kapanggih sabab Kang Karmin ini ka Bandung geus leuwih ti 2 bulan. Naon perlu na nyusul-nyusul si Karmin? Rek ngabibirang ka kolot maneh mah nya rek neangan dipikasusaheun. Mang Ading teu panujueun. Lain rek neangan pikasusaheun Pak, tapi rek neangan panyalindungan. Naon? Na teu salah ngomong teh Sari? Bila aku minta panyalindungan ka lalaki nu can puguh karuhan. Ya ka dieu ye. Ka kolot minta panyalindungan mah sabab kolot nu maraban kolot anu ngagedekeun, kolot nu tanggung jawab kana sagala rupana. Tapi naha ari maneh kalah los-los ka si Karmin nu teu tanggung jawab. Memang bener Bapa jeung Emak nu tanggung jawab, tapi hiji mangsa bet matak tungarakan hate kuring, buktina bet kalah kangawinkeun ka hiji lalaki nu teu dipisu ka ku kuring. Nari kumaha bisana minta panyalindungan ka kolot nu teu ngarti. Kana kahayang anak nu watak kuring kapaksa nyusul-nyusul Kang Karmin. Ceuk Nyi Sari para mitra beuki wani nyarita. Astagfirullahalazim. Kumaha mun geus kieu sarmah ya? Eta anak maneh nepi ka wani nyarita kitu ka kolot. Warahan saha teh? Makin nanyakeun warahan saha? Nya warahan bapana meureun atawa warahan indung bapana? Paingan atuh. Paingan adatna sarua jeung indungna atuh. Mang Ading baeud tapi teu wani kapapanjangan ngomong. Gagabah teh nyarita teh. Da make neumeulekeun ka indungna, pikiran sing lantip atuh, buat teuing kesalahan bapana. Mang Ading jeung Bisar mah parbu catur silih salahkeun. Jeung silih paedo tungtung napasea merebutkeun paisan kosong, sedengkeun Nyi Sari ngaleos ninggalkeun nu parerea omong bus ka kamar tuluy gegelehan bari mikir nyipta kaayaan Karmin ayeuna. Para mitra kaum dangu, breh ku Sari ka gambar Karmin ayeuna beuki ginding. Pakaian bersih kulit sehat beuki kasep jeung ganang namahan gagah. Ku Sari kacipta Karmin suka seuri ka manehna namahan geugeut pikaresepeun. Masalah tang tukang Karmin teh geus boga pagawean. Geus jadi urang kota kaayana moal beda jeung putra Mang Mantri. Awakna bersih, pakaian ginding, kasep, sehat, loba duit. Nya moal beda jeung kitu Kang Karmin teh sabab ceuk Harli ge. Kang Karmin teh ka kota Bandung neangan pagawean. Nyi Sari beuki anteng ngalamuna beuki museur kana kaayaan di kota. Malah lila-lila mah breh kaayaan di kota sing sarwa endah pikabungaheun, pikabetaheun, pikaresepeun padahal mah Sari teh can kungsi nincak ka kota Bandung, paling jauh ge nyaho ka Sumedang. Dina anteng-antengna ngalamun akhirna bijil hiji tekad anu buleud. Rek nya nyusul Karmin ka Bandung da komo ayeuna mah geus nyaho, yen Karmin teh cicingna di jalan Patra Komala. Nya mending ini sorangan ka Bandung nyusul Kang Karmin. Naon hesena ka Bandung apan loba beus jeung kendaraan sejena. Teu kudu hese neangan. Boga duit saeutik ge bakal tepi ka Bandung, tapi ti mana ongkosna nya? Sari ngahuleng terus sekerung. Mikir pi omongeun lila-lila gap kana beuheung, keurwel nyekel kongkorong nyeh seuri sorangan. Nya meni ieu kongkorong jual. Teu kitu ge pamere ti Mirja. Teu perlu dipake kieu mending dijual keur ongkos. Nya mending ieu we isukan aing rek ini. Aneh sanggeus mutuskeun kitu reup Nyi Sari sare menit tibra. Kerek nyegrek kawan tutas nyorang capek sedengkeun Mang Ading jeung Bisar mah geus jarempe, tapi badamina ngabuntut bangkong. Kocapkeun isukna Sari teu loba omong ka indung bapana, subuh kene geus hudang. Tuluy kacarai terus dangdan saperluna. Pakaian nu dibawa teu loba ukur cukup keur salin 2 poe. Sanggeus sasarap kencling Sari init ninggalkeun imah. Teu karana aya idin ti kolotna ngahajat teu bebeja, sabab mun bebeja moal diidinan. Boro-boro ka Bandung ka Cikekes ge dicarek para mitra.
Berang namang ading jeung Bisar mah silih tanyakeun lantaran kalengitan Sari. Itu ieu nyebut teuing terus nanyakeun ka Mak Ijem. Kitu deui ka adi-adina Sari kabeh taya nu nyaho. Tungtungna sarerea ngarasa bingung da eueuh nu nyaho. Sarmah, ka mana kira-kira si Sari teh? Na ka situ raja deui kitu atawa ka mana nya? Ceuk Mang Ading bau bangun beak pangharepan. Nya teuing atuh da teu nyarita naon-naon. Pariksa wadah pakaianana na anu leungit atawa henteu. Sabeuntina pakaian bisa dititenan. Bisar mah ngojengkang kapang ka kamar Sari. Dituturkeun ku Mak Ijem duaan ngubrak ngabrik lomari panyimpenan pakaian Sari. Sanggeus ralelila kanyahoan leungit teh ngan 3 siki. Eueuh 3 nu sakapat 2 nu sapotong hiji-hiji. Naon deui nu leungit? Cek Mang Ading. Kantong jeung kongkorongna, ari kongkorongna panu ngapoe dipake. Kumaha putusanana atuh? Si Sari tangtu nyaba sarta jelas bakal meuting. Lantaran manehna keur mawa salin sadua-dua. Ngan kari mikiran ka mana ieu initna ieu. Teuing kuring ge bingung atuh. Sarerea ngahuleng taya nu bisa neguh para mitra. Mang Ading jeung Bisar mah teu laloba omong ukur ngadu jentul. Pahulang-hulang. Harita Mak Ijem usul sangkan lapor ka pangurus tapi Mang Ading teu panuju can perlu basana teh. Sagduna heula kaayaan Mang Ading jeung sakulawarga ayeuna caturkeun kulawarga Mirja nu aya dibunuh. Harita basura sakulawarga keur dariuk ditepas geus sagedangdan. Rek arulin ka kota rek balanya pedah tas panen cengkeh. Aya naon? Kumaha yang bedil angin paranti ulin ka kebon. Ceuk Mirja ngebrehkeun ka hayangna ka kolot. Naon bedil angin balina oge? Da ka kebon mah teu butuh nu kitu. Iya, abah mah pan butuh paranti ngabadilan bajing atau manuk. Ulah bahaya bising matak cilaka. Aya niat ngalabajing mah udah gue ka ditu. Ceuk basura ayem teh jiga-jiga tas banyu. Iya, abah mah cara ngagugu dipentan ku anak teh nya. Lamun bedil angin teu panuju pangbalikeun motor atuh. Motor mah mahal, moal beunang 100.000. Bedil angin atuh meunang 100.000. Da bisa gitu mending belikeun kana hayam, piara sing hade-hade ngara bisa ngarekahan. Mun hayang geus loba dikumahakeun. Dua belikeun kana domba, piara sing ngarekahan. Mun geus loba dikumahakeun. Oh jual deui duitna belikeun kana sapi atawa muning. Muningna dikumahakeun. Piara sing bararangan mun geus loba jual. Belikeun kana naon duitna? Belikeun kana ieu mah. Geus meuli mah kumahakeun? Piara sing ngarekahan mun anakna geus loba jual. Masuk anakan gitu. Hah? Nasaan hiji bukeun imah anakan? Abah, teu masa abah mah eta masalah dengeme meureun. Mitra sadaya. Waktu kamu jeung